lain lalagaan eta teh babad Banten teh ta ieu teh urang berkah naon dak saha nu teu terpanggil ka Banten saha nu teu terpanggil ka Banten kabeh ge asana di urang mah asal dak ieu urang ka Banten urang mah teh barokahna asal panen urang ka Banten yuk ka Banten terus naon bae ge naon urang hasil maksud urang ka Banten heula urang ka Mekah urang ka Banten heula dek umroh urang ka Banten heula yuk kabelah dieu nama pohoan berkahna urang meuli sawo ka Banten yuk meuli emping yuk berkah pindah ka sawo kuari urang teh hayang ketenangan sebab Syekh Maulana Hasanuddin masok nenangkeun manusia tentrem urang di deket Syekh Maulana Hasanuddin tentrem urang di deket Syekh Maulana Yusuf mah tentrem di penerus-penerusnya aya bae jalan keluarna adem sagala rupa aya jalan keluarna bae hayang kawin bebeja teu kebel kawin hayang maju usaha bebeja teu kebel maraju usaha ieu hayang nyandung teu kebel acak-acakan tah eta teh bisa mecahkeun melalui batin doa tenang urang ka Banten ka kiaina urang geus teu tenang kuari urang ka Banten di Banten lagi geus teu tenang zarah encan naon encan plok 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 sodakona mang plok 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 aing jarah encan naon encan ribet da aing mah kos ieu plok 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 geus beres urang menta ieu atuh sian ieu plok 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 haju budakna puyeng mana aya ketenangan urang jarah kadinya encana naon encana nu buru-buru di tukang geus aya deui yeuh ieu si zarah kumaha jadi kuari mah zarah ka kiai geus teu tenang sebab dibere proposal kreditan jarah ka kiai teh diajak kampanye ku kiaina tinggal muridna mah moal jarah aing mah ka guru aing kunaon kampanye gongkar sial tak guru aing bloon tak guru tuh ka kiaina ka guruna sial-sialan tolol kita murid ya tumpungan ki guruna nu bloon atuh teh nu tolol jeung nu bloon bae burung tah geus teu tenang geus teu nyaman wari hayang nyaman ka kuburan di kuburan geus teu nyaman acak-acakan Banten urang ieu teh karuhun urang ieu teh penyejuk jeung penenang urang ternyata begitu urang ka Banten teu nyaman berarti urang Banten teh geus teu kahieman ku batin Syekh Maulana Hasanuddin pakia-kia Syekh Maulana Hasanuddin mah ieu makrifat ka Gusti Allah manusia sekitarna makrifatna adalah ka sultan makrifatna ka dunia makrifatna ka jabatan pakia-kia akhirna ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh jadi jembatan jangangan dunia urang nu datang kadinya pek bae teh urusannya tapi urang nu datang kadinya teu nyaman ribut sidang-sidangan hanya urusan kotak bere habak sering hiji kotak urusan kotak doang ya Allah ya Rabbi nah iyalah Banten urang Maulana Hasanuddin Nasri bae emang maot Syekh Maulana Hasanuddin henteu wali mah nu mantak burul-burulan ti mamana ge teh teu maot ja kuburan anu aya di deukeut imah urang mah henteu burul-burulan di titah jarah ge anakna jarah tuh teu hayang anakna bae teu hayang jarah komo batur berarti lain ahli Allah itu mah jelas ahli Allah maot atuh henteu ningalikeun ngena ka anak ing sudut budak ribut kotak cenah lain hayu ngaji keuna nyaho ka Gusti Allah ka budak didelekeun ku Shahibul Makbarah masyaallah tuh sia nu daratang ti berbagai daerah Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh urang Banten Tangerang Bogor kabeh dararatang ieu teh hayang nyaho ka Allah ai sia sakelilingna ieu pohoan ka Allah endahan perbut ih ieu ngomong Syekh Maulana Hasanuddin minimal Hasanuddin nu aya di dinya ngomong eta ya nah ieulah berkat perjuangan para wali baheulana Kangjeng Nabi na kos kitu nah ieulah penerus para nabi disebut ulama kudu teger kudu kuat mun aya nu ngomongkeun ulah diambil hati introspeksi aya nu ngomongkeun teh namun aya nu nyaci maki introspeksi tapi terus berjuang mah boh di jero imah tangga di luar terus perjuangan teh ulah eureun maju agama. Ieu mah salahna ngomong ngeureunang.
sebenarnya geus lah puyang mah. Ieu kumaha pondok pesantren kieu bae mah jangan teu baju santri sapirangan aya 30 20 30 20 dikadeuleuna ge teu maju padahal maju mah lain loba jeung saeutikna jelema nu ngarasakeun kana kanikmatan elmuna kahieu manana sejukna jang naon kuantitas loba ge aya acak-acakan mah tapi nyana kadorong-dorong pondok pesantren Gosi mah teu maju ieu di yayasan ieu proposal tinggal tanda tangan dong ayo ka dituna mantep sia iya tuh pengurana ieu mah pondok pesantren kuliah deui gampang dimodalan ku aing sia atuh kuliah teh ulah ngomong nanaon di Indonesia mah gampang sakali dua kali sia jadi DRS aing tanggung jawab aing dihareup babari atuh kula bae boga babaturan nu tadi sagulung sagalang di pondok pesantren kuari boga DRS kabeh. Usah ditanya eta boga DRS boga ngomong cuk cenah teh. Gampang pokok kitu mah. Ci atuh sieun naon? Eta kabita kudu kos kitu. Mandeg di dieu perjuangan. Ya Allah ya Rabbi kadanan cara wali mah berjuang di dia geus kajian masjid indit wali berjuang deui di daerah-daerah anu tarahal hayuh kana nyahuan ka Gusti Allah 1 2 3 4 kajian mushola titipkeun indit kadanan ku kitu tah mantak urang teh kudu neuleu berkeberhasilan agama teh di mana ieu teh apakah ku kieu kos aing apakah kos batur ieu dia berhasil teh wali sangat teh kumaha teh wali sangat teh diteruskeun ku para wali-wali kok berhasil hebat ieu ku modal kos kieu berhasil apa henteu jadu kos kitu mah sakadar meuli motor meuli mobil meuli dapur doang berhasil apa henteu murid ambalaya ribuan tapi pan mana muridna ge salat subuh ge henteu ditanya pan siapa sholat subuh guruna ge tilok ya Allah ya karim Masya Allah ndeye perjuangan Islam nah kangjeng Nabi dakwah terus kumata kaumna iya wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq begitu kangjeng Nabi dakwah nyingsieunan sakumaha kamari bakal diturunan azab di mana teu percaya ka Gusti Allah teu percaya ka dirina bahwa dirina diangkat sebagai rasul ta eta teh terus bae kaum tenang tangan mat lah siksa-siksa segala guludug segala geledeg segala batu segala tsunami hayu atuh ulah loba omong datangkeun coba ka di batu-batu atuh coba aing hayang nyaho hayang nya kasaksian ku aing wah raja serta jadi wa kadzdzaba bihi ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad atawa di dieu mah ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim qaumuka kaum anjeun Muhammad padahal Al-Qur'an teh Allah aku bener anjeun teh dakwah diangkat jadi rasul ku kaula cek Gusti Allah dibere mukjizat Al-Qur'an sampaikeun eta Al-Qur'an begitu disampaikeun instruksi-instruksi Gusti Allah melalui Al-Qur'an tapi kaum Mekah teh khususna nah ieu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul dipercayakeun ka Al-Qur'an mantak ulah kaget lamun di Denmark mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge geus di Amerika mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge yang geus ulah kaget ulah kamari samemeh dicaci maki Kangjeng Nabi emang nu terjadi kumaha kitu tah tentara Amerika teh keur aya di Irak Quran teh Quran dibeli ku jana dicokotan ku nyana ditendang di hareupeun kam Amerika diliek-liek ku tentara Amerika sanggeus diliek-liek diciduhan tentara ku tentara Amerika teh sanggeus diciduhan dirobek-robek Al-Qur'anul Karim lain Kangjeng Nabi na kakarak Kangjeng Nabi na tahun ieu ku waktu keur perang Amerika jeung Irak Quran teh seperti eta emang kumaha kitu teh diberitakeun bae ka dia lantaran negara urang mah negara Emrik jadi informasi kitu teh beusi memanas henteu kukula disampaikan ku ari lain rek memanas supaya nyaho penghinaan orang Yahudi orang Nasrani terhadap Al-Qur'anul Karim seperti eta
kaget urang henteu nah atuh turunan baheula turunan Abu Jahal dia tuh terus beranak turunan Kangjeng Nabi habaib atuh loba anu turunan ilmuna ulama ngajabreg sadunya atuh turunan Abu Jahal ge loba teu kudu di Amerika di Cikupa ge aya hehehe samarugna kumaha turunan Abu Jahal teh di Cikupa aya di Pasir Gadung aya di Sepatan aya asar kami bawah anak buah Abu Jahal doang ih sabarugna kumaha kitu masyaallah loba wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad ngabohongkeun tah di kam-kam Amerika teh diliekan disoek-soek diciduhan bahkan diisigan Al-Qur'anul Karim disaksian ku orang Irak gementak orang Irak mah moal mundur sajeungkal acan moal mundur pokoknya diperjuangkan sebab kadeuleu ku mata sorangan penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim ngahina Al-Quran, ngahina Kangjeng Nabi, ngahina Allah. Urang nu memperjuangkeunana paeh syahid berarti. Ye atulah hese-hese. Ya Allah ya Rabbi, tak di Irak tembak ceger, seri urang Irak. Alhamdulillah telah ke surga duluan. Di urang mah ya perjuanganana ribut, limbah, tembak, seri katuh. Sebab keluarga kayaknya aduh budak memperjuangkan kos kitu modar. Neraka sana tah budak keluarga ge geus boga pikir neraka sana. Ai di Irak mah tugas kadeuna tah kos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Namun urang kitu muka internet tet emang kieu osok ngomong doang mah. Bakal aya. Ya karim. Nah, ieu penghinaan ulah kaget ya baheula ge ieu wa kadzdzaba bihi qaumuka. Ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad. Berarti ngabohongkeun teh sembarangan nangtangan ke Al-Qur'an teh. Kumaha teh sikap Kangjeng? Padahal mah pan Al-Qur'an teh wahwal hak ti Gusti Allah, nyana ge hirup nang Gusti Allah, wari diatur ku Gusti Allah tapi ngabohongkeun ke aturan Gusti Allah. Kul omongkeun ku anjeun Muhammad lastu alaikum biwakil. Urusan kula dakwah, urusan kula perintah ti Gusti Allah sebab kula mah diangkat jadi rasul titah nyampekeun tabligh ngaranna. Urusan anjeun soal percaya jeung teu percaya eta mah urusan anjeun nu boga kakawasaan mah Gusti Allah. Jadi kuring mah ayeuna mah ditangtangan ku anjeun tentang Al-Qur'an, dibohong-bohong tentang Al-Qur'an, maneh nambayan ka kaula bahwa mun bener Al-Qur'an teh ti Gusti Allah anjeun ngomong siksa sok datangkeun siksa bejakeun Muhammad lastu alaikum biwakil kaula mah teu aya nanaon teh diwakilkeun ka aranjeun titah nyiksa araranjeun kula mah dititah ge dakwah henteu titah nyiksa haju lamun kaula boga kakawasaan diwakilan Pak Ujaziakum anu haju kuring teh ngabalas ajaran tuluy tetep mandeg nyeun huru-hara ngaranna cek Kangjeng Nabi. Lamun kula dititah dakwah ku Gusti Allah titah nyampikeun ka aranjeun bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard nyampikeun bahwa kula teh utusan Gusti haju aranjeun kuari teu percaya ka Al-Qur'an teu percaya ka kaula berarti teu percaya ka Gusti Allah lain urusan kula tah mah. Kula teh diwakilan titah nyiksa anjeun lamun kula sebagai rasul titah dakwah mun henteu percaya ku kula disiksa atuh lain deuk nyieun katentreman jeung kangeunaan ngaranna teh meudeuh adu kajajaten kakuatan lain. Naon atuh tugas kula mah innama ana munzir tugas kula kuring mangan sakadar nyingsieun bahwa di akhirat teh aya neraka. Di mana-mana jelema teu iman ka Allah neraka, di mana jelema teu iman ka kaula neraka, di mana-mana jelema teu percaya ka Al-Qur'an neraka, di mana-mana jelema teu ngalaksanakeun kana undang-undang jeung aturan Allah neraka. Innama anak mundir kudu mangan sakadar mere penjelasan nyingsieunan di akhirat aya neraka sakitu. Adapun amrukum ilallah urusan aranjeun mah diserahkeun ka Gusti Allah. Nah iya ayat hadza qoblal amri bil qital ayat ieu memeh diinstruksikan perang Kangjeng Nabi kitu heula sadar Kangjeng Nabi lain nyieun huru-hara
Mentak kurang sebagai kiai, sebagai ustad, di mana dakwah ke orang lembur yang serikeun urang haju ulang ngaluarkeun jajaten. Atuh tah mah nyeun huru hara sama kiai. Ieu teh budak nang tangan aing. Cek nya mah aing henteu pernah belajar besi meureun. Aing di Jakarta teh kebel. Dagang kantong aing. Sudah teh belajar. Je, teu nyahoun meureun. Aing teh di Bogor teh kebel dagang salak siang nang tangan ka aing goblok haju bae ayo nu ngomong naon tadi hai ka dieu gelut jeung mama pantet aja ore mama manya gelut mama eta kiai teh beres lain kitu dakwah ketika diomongkeun keun aya batur nu ngabantu ari ulah antepkeun geus sadaek nanya kegeureun sorangan antepkeun ngarembet kana sejen ieun komplotan kajen antepkeun bae ulah nu mantak kitu ge teh bodoh can ngarti teh ku Allah can dibere ngarti ieu ku bodona urang Mekah didakwahan ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng sebagai utusan Allah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim ai ku Allah teh dibukakeun hatena mah bodoh bae terus malah ngalawan ka Kangjeng merangan ka Kangjeng Nabi. Atuh urang ieu dakwah ka masyarakat. Kan urang ngomong teh engke di masyarakat aya nu alhamdulillah jadi terbuka ya hate. Aya nu lain kitu, lah ngomong doang teh mah kiai, aya nu kitu doang. Lah geus ulah dipanggil deui, tampilin ku aing kiai eta aya nu kitu. Kahalangan aing ngadu kotok teu meunang ngadu gapleh teu meunang. Boloon jasa. Lain nyanana nu menghindar kiaina nu deuk dianiaya pan belum. Atuh aing endek terus bae ulah ngadengekeun kiai. Ieu mah ngadengekeun ongkoh, nyaci maki ongkoh ka kiai. Aju kiai heran gitu. Lantaran kiai mah emang caci maki. Emang carekaneun kiai mah. Kiai mah kabeh carekaneun. Ketika kiai nyaritakeun kredit haram nu sok ngredit mah ulah didengekeun. Kiai kos kitu ieu mah maju negara. Aju urang marah tuh. Oh can datang berarti. Antep. Aju kiai keneh nu ngomong, Kiai Golkar. Ulah sok ngundang kiai kos kitu atuh mal maju ieu negara urang teh apan keur berkembang kuari tinggal buahan doang ngadengekeun nu kos karari itu eta Kiai Golkar antepkeun nya keuna mau bendera Golkar ke di akhirat dimasak babawa jeung Presiden Soeharto los kami mah jandek neangan ge bendera Al-Qur'anul Karim nu lapada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah je atuh aing mah bendera eta di akhirat nyanang ke di akhirat dengan bendera Golkar ka malaikat. Malaikat mana bendera Golkar? Diacung-acung. Ji, terus teu make Al-Qur'an. Yoh, jeung aing geus ngaji kita beleutik datang ka kitab gede teu manggih. Mosana masalah kos kitu. Bohong tah mah. Ji atuh ka ajeun sia meul kitabna di mana di majalah meureun sia mah. Tuh, antepkeun ulah marah, ulah. Geus bae. Tukang ngadu kotok. Lah kiai eta eta mah sok ngebrihan ngadu kotok bae resep aing mah. Tungtungna mah kotok aing tajihna geus sarekeut jasa. Tadi adu-adukeun jantur bae ku aing. Guys, ulah diomongkeun. Terus bae kiai mah diomongkeun kabeh. Sebab lamun kiai teu diomongkeun eta mah kiai blon. Kiai mah maning kiai anu emang kunaon akur bae jeung urang nya mah ngadu kapleh sok catur osok nonton TV osok mendingan eta bae kege di akhirat ka neraka bareng jeung urang. Sieun teh kiai mah kudu beda tuh sebab batur mah keur urusanna dunia kiai mah akhirat. Batur bakeur poho ka Allah kiai mah kudu inget ka Allah. Atuh urang sarwana. Atuh saha anu neuk nepakan jelema lamun sarwana. Keur kaditu kabehan ka dieu kabehan saha nu nepakan atuh ya Allah ya Rabbi tah kiai teh sing tegerna kos kitu dah cenah kiai kos kitu mah angel kaboga duit ya atuh emang teu maksud duit ieu aing mah komo leutik mah yeuy parang sana cek masyarakat nu beres tah eta kos kitu diomongkeun Kangjeng Nabi dibohongkeun Kangjeng Nabi tangtangan Kangjeng Nabi bejakeun Muhammad qul lastu alaikum biwakil kaula mah teu jadi wawakil kita ngadatangkeun siksa kitu jangan nangtangan siksa atuh kula mah teu dibere wewenang ngadatangkeun siksa kemudian lamun kaula dibere siksa atuh engke males siksa atuh da naonan lain ka beberes umat
umat mantak pangangon ngaran ngangon bebek bebek itu maka pangitik jika dia aya bayang bisa lempang cekel di tukang bebek makan kos gitu itu ya pare baturkah kadinya dah belum tadi rawa kidang eta kos kadar itu ribut betungtung nama pangangon bebek jeung nu boga sawah tah eta ngangon salah kunaon dikadijakeun atuh ya Allah anu batak diangon ge ka dieu ulah mapal berarti papalkeun ngahaja nu mantak aya pamarentah ge supaya ulah mapal berapa pamarentah nu mapal atuh pager makan tanah aman tah mah kos kitu mangaran pagerna hirup beureun temennya Nayla kullastu alaikum biwakil bedakeun urusan anjeun bedakeun serahkeun ka Gusti Allah likulli naba'im mustaqarr wa sawfa ta'lamun bedakeun Muhammad likulli naba'in setiap berita mustaqarrun aya nggon tetep nayane aya waktu anu terjadina berita nanaon ge da di hiji waktu apan urang teh moal kakurung ku lain waktu kakurung ku waktu urang teh kabehan ge hiji ku tempat kadua ku waktu cek dina ilmu makulat mah nu mantak salolongkrang ngeunjang urang mah tu wajib ayana lamun urang hayang hirup di mana-mana lolongkrang segede urang dipuatkeun kanu leuwih ti leutik ti batan urang atuh paeh atawa waktu hawa atuh paeh sebab unsur manusia teh adalah opat hiji ardun dua narun tilu hawa opat maun nu mantak eta teh kos kitu teh pake nambaan manusia aya jelema gering aya nu kudu ditambahanna ku taneuh sebab dijieuna tina taneuh kos kumaha tah di mana-mana aya jelema anu diseureud ku tawon yang tawon tak eta teh ulah dibawa ka dokter kos kitu mah bawa kanu nyahueun bawa ka sawah nyokot lempung set lempungan siat beres ya. Ulah ka dokter kos kitu mah emang kumaha lempung naon sebabna sebab sanggeus tadi tajribah horenganan eta teh seseureud nu aya dina kitu tawon eta teh antina teh adalah taneuh sebabnya na timbulna asalna tina taneuh tawon mah tina taneuh tah tadina sebabna nama ngariung ngurung aya bae engke gateumna tah gateum teh rajana tah gateum mah di jero bae nya nama suku teu boga gateum mah jangjang teu boga ngan gude nya nama tapi panggedena mentak jadi gateum teh kos kitu tah mentak kiai teh gateum jangjang teu boga suku teu boga tapi galalim tuh kiai mah eta gateum ngaranna pindah ku ari mah gateumna ka bupati tah kebal engke aya nu jadi siraru nu mantak siraru asal kena cahaya paeh dijieuna macem-macem aya nu jadi simet aya anu jadi tawon tah jadi tawon teh ku ahli hikmat Imam Ghazali Hujatul Islam lamun diseureud tawon geus pokona mah ku taneuh set letak teu kudu kadol coba balik ngaji neangan tawon seureudkeun anak urang tungtung nanyeun panyakit lamun ku orai tah lamun seureud ku orai set oraina cekel ku urang kenyot paeh kabehan ge tapi kudu make syarat dikenyot sanggeus tadi kenyot diburakeun kadinya na ditaneuhan deui bae tak Masya Allah taneuh sebab asalna urang tina taneuh eta taneuh aya nu kudu ku cai bae jadi naon panyakit teh ieu aya nu ku taneuh aya nu ku cai aya nu ku tah eta teh diakur-akurkeun tah teh jeung tatangkalan aya budak diais dibawa ke kuburan manggi sesuatu kaget atawa aya galedai kaget budak teh rerenjagan bae
datang ka imah penting teu daek hees rerenjagan bae atuh budak anu rerenjagan teu daek hees pan indung bapana ge sarua bae terutama indungna bapana onam kerek bae indung kaganggu da eta kudu kumaha babari taman nu kos kitu mah isuk-isuk neangan bujang kaget neangan tangkal bujang kaget teh anu katoel meret asal nu katoel meret eta ieu cabut kurang jeung akar-akarna aju kurang diasupkeun kana bak eta heula kakarak cai panas geus dari panas cai tiisan budak pandian kadinya terus cager Masya Allah babari jasa sebab naon eta teh akur diri manehna jati diri jeung bujang kaget kos kitu bae teh teu kudu hese-hese lamun urang endeu kaleuweung ku ari hayang ulah digegel oray atuh babari Masya Allah kumaha tah ngadahar paria pahit dahar ku urang urang kaleuweung aya oray moal didegel naon sebab batur aing cak oray lain pahit cak oray batur aing ngadahar eta nyana ngadahar eta sarua ulah cilih ganggu cak oray teh kos kitu tah babari aja sia nurutan lain tah mah lalagaan ya karim nah ya ieu mah keur carita likulli nabaim mustaqarrun tiap-tiap berita aya enggon tetep daya nek aya waktu-waktuna urang ge ngaberitakeun zaman Kangjeng urang ngaberitakeun zaman sahabat sebab waktu itu diberitakeun ku urang ngaberitakeun zaman Wali Sanga aya waktuna kan di zaman Wali Sanga urang ngaberitakeun di zaman guru-guru urang kamari urang ngaberitakeun Mama Satibi Gentur urang ngaberitakeun Mama Bakri Sempur urang ngaberitakeun Mama Sujai Tasikmalaya urang ngaberitakeun Mama Nahrawi Keresek diberita-beritakeun ku urang teh di urang aya Syekh Nawawi di urang saya Syekh Abdul Karim diberita-beritakeun aya waktu-waktuna eta nu geus tah Kangjeng Nabi nyontoan ketika Nabi baheula dibohongkeun ku kaumna jatuh siksa di waktu ngabohongkeun teu kebal datang waktu siksa cak Kangjeng Nabi urang dalah Kangjeng Nabi Musa ketika dibohongkeun ku kaumna Kangjeng Nabi Musa siksa datang Kangjeng Nabi Lut dibohongkeun ku kaumna siksa datang waktu bakal nu ngajawab mentak cek kalau cek budak wari mah udah nggak usah dilawan nanti akan terjawab oleh waktu sendiri ieu tah likulli nabaim mustaqarrun tiap berita aya enggon tetepna yakni aya waktu-waktu nu terjadina tak cerita-cerita nu baheula Kangjeng Nabi Suaib Kangjeng Nabi Yunus Kangjeng kabeh kaum teu percaya aya waktuna siksa ku Gusti Allah nah Kangjeng Nabi kuari nyaritakeun anu bakal kula kuari dibohongkeun isuk pageto mungkin saminggu mungkin 2 minggu sabulan 2 bulan deulekeun cak Kangjeng Nabi tinggal nunggu waktu bae siksa bakal datang likulli nabain mustaqarrun bakal jasa terjadilah siksa ka kaum kafir di Mekah hiji dibere paila nomor kedua dibere sieun ka Kangjeng Nabi teh siksa keneh eta sieun teh siksa teu meunang aya Kangjeng Nabi Muhammad liwat orang sieun Muhammad liwat bahaya sia Muhammad mah di baheula ge nya nama hiji tilok ngabohong nomor kedua sakecap nyata cek nyana teh bakal aya siksa puasa minggu deui puasa bulan deui dibere sieun ngageter bae nya nasehatan ngomong ka Kangjeng Nabi embung jam musuh tapi na manehanana percaya ka omonganana mantep di mana aya Kangjeng Nabi sieun tah eta dibere sieun teh mahal siksa tah teh sia da sia nyana ngomong di baris nyana woi ieu urang pan dinten teh ge sieun oh eta kumaha mun beneran Muhammad sedangkan Muhammad mah tiba heula ge tilok bohong aja urang mun siksa ieu kumaha naik ka mana ieu coba mun banjir misalna ayo mun gempa urang deuk ka mana nya ngarobrol kos kitu bae unggal poe sararieun bae sieun teh eta teh tersiksa batin Masya Allah sieun teh tersiksa kos jelema sieun ka jurig
jelema cicing di tengah imah salat Allah kertek naonnya ya naonnya subhana rabbiyal azim tak wah berem demi Allah tok jepan bener tersiksa nya mulai kesang kala luar ulah diterusun bae gitu ya salat ya ulah diterusun bae gitu ya salat ya cara aya hiji kiai salat di masjid kebenaran salat isya babarengan jeung muridna pas salat jam 12 beting begitu santrina salat kiai pan salat kiai salat tah dihareup lantaran cak kiai teh tenang loba santri begitu takbir Allahu akbar sorangan beta kiai salat tengah beting santri ku lantaran deuleu kiai ngahargaan kala luar nya santri sedangkan pan ieu urusan di makam pan ieu urusan jarah cak kiai sial amat santri kala luar tolol cak nya mah aing teu sieun meureun ye keluar kabeh santri di masjid teh sebab ngahargaan ka kiai atuh lain ruku endahan malik jang ulah ka mana kiai borangan wae jawatak tah borangan beranian eta watak ngaranna tah termasuk gembul eta watak eta kos kitu iya tuh gembul bae sanyan kiai ge weh gembul atuh gembul bae watak tah mah kos kitu tah eta kos kitu nah ieu likulli nabain mustaqarrun sieun dibere sieun siksa mulai geus aya siksa ka orang-orang Mekah hiji dibere paila eueuh hujan sababaraha bulan teu jaradi tatangkalan dua dibere sieun eta teh geus tersiksa luar biasa sieun teh tersiksa pohara jasa siksa encan engke siksa nu terakhir nama ketika perang eleh tumbang berbagai tokoh masyarakat di bagian kafir paeh podar siksa wasaufa ta'lamun cek Kangjeng Nabi awas likulli nabain mustaqarrun tiap berita bakal aya waktuna baheula berita-berita anu aya waktuna terjawab oleh waktu ya cek Kangjeng Nabi teu percaya ka Al-Qur'anul Karim teu percaya ka Gusti Allah teu percaya ka kula bahwa kula diangkat sebagai Rasulullah awas tunggu waktu wasaufa ta'lamun bakal nyaho sia kabehan wah eta teh paling sieun nanti Kangjeng Nabi wasaufa ta'lamun awas bakal nyaho kabehan terjawab oleh waktu sendiri sahareuneun kabehan dikitukeun teh tah ieu tah bahasa Al-Qur'anul Karim ya Allah likulli nabain mustaqarrun wasaufa ta'lamun ieu teh tahdid panyingsieun ti Kangjeng Nabi nu titah diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi jangan Muhammad awas bakal terjawab oleh waktu pasaufa ta'lamun sakedeuk deui bakal nyaho maneh kabehan tunggu tanggal mainnya wah Kangjeng Nabi langsung ngaleos sararieun kabeh wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi Muhammad di mana anjeun ningali ka jelema-jelema anu ngolok-ngolok ngahinakeun ngaistihza ngaguguyon ka ayat-ayat kaula nu agung ceuk Gusti Allah yana ka Al-Qur'anul Karim ta eta farid anhum ngabalieur anjeun ulah cicing bae di dinya wala tujalisum ulah babarengan diuk di dinya hatta yakhudu fi hadisin ghairi sehingga manehna ngaromongkeun omongan anu lain. Jadi Kangjeng Nabi teh pan kieu dititahna ye asal aya kerumunan manusia keur ngariung 5an 10an Kangjeng dititah ku Gusti Allah diuk di dinya diuk Kangjeng Nabi dirinya faqa'adta ma'ahum diuk anjeun babarengan jeung manehanan terus ngobrol Kangjeng geus ngobrol nyaritakeun pangeran nyaritakeun dakwah lah Kangjeng ke ditaringgalkeun cek Kangjeng kaya deui jelema-jelema di pasar Kangjeng Nabi keur ngariung orang-orang pasar Kangjeng Nabi datang kadinya dakwah Kangjeng jadi titah ku Gusti Allah uqud Muhammad
Tihak diuk dirinya sok geura dakwah Kangjeng Nabi nyaritakeun soal kepangeranana. Engke didarengeun dicemooh Kangjeng Nabi lah Muhammad ngomongan teh kos kitu teh jauh ti kos kitu malulu ditaringgalkeun. Masyaallah. Ayo baris pangangon-pangangon ieu ngongon onta, ngongon embe, ngongon sapi karumpul pangangon dihandapkeun tangkal korma. Kangjeng Nabi datang kadinya nyaritakeun soal ketauhidan kapangeranna ditaringgalkeun. Ya Allah, ya Rabbi. Coba gitu. Satu ketika orang-orang Mekah kafir Mekah keur ngarumpul Kangjeng Nabi datang kadinya sesuai jeung instruksi Gusti Allah. Sakumaha diinstruksikeun ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi datang kadinya dakwah. Kunaon tuh nyana nyaci maki Al-Qur'an. Ngahina ka Al-Qur'an. Ngajoek-joek Al-Qur'an. Tah, Kangjeng Nabi diinstruksikeun ku Gusti Allah. Wa idza ra'aital ladzina Muhammad di mana anjeun ka jelema-jelema ka kaum-kaum anjeun anu ngahina ngaistihza ngolok-ngolok ngelecehkeun pi ayatina ka ayat kaulayana Al-Qur'anul Karim ulah cicing di dinya anjeun Muhammad fa'rid anhum geus tinggalkeun ya instruksi pertama ya ka Kangjeng Nabi arid anhum tinggalkeun Muhammad geus antepkeun datang ke Ira hatta yakhudu fi haditsin ghairi sehingga nyana ngomongkeun dina omongan lain nyaci maki Al-Qur'an. Sok datang ka eureun nyana nyaci maki maneh datang deui ka dinya. Urang ge sarua ye kuari penerus teh ye ketika urang hat ngilu ngobrol ka dinya kemudian nyana nyaci maki Al-Qur'anul Karim. Ulah haju diteruskeun heulanan indit urang. Fa'rid anhum sok indit ke orang datang deui gadenya ngobrol deui ke nyana nyaci maki deui Al-Qur'an indit deui urang hiji wa imma yunsiyannaka syaitan lamun bae mohokeun ka anjeun setan sehingga anjeun terus bae anjeun teh dipohokeun ku setan sehingga anjeun terus padahal nyana nyaci maki Al-Qur'an tapi anjeun terus bae tayyib fala taq'ud ba'da dzikra ulah haju terus bae lamun geus inget ulah cicing bae kaluar salila poho masalah sebab keur poho mah guer mukallaf lamun maneh geus inget indit tidinya fala taq'ud ba'da dzikra ulah cicing di dinya ma'al qaumi zalimin babarengan jeung kaum nu zalim. Apakah memang Kangjeng Nabi ieu kitu kagoda ku setan sehingga aya kapohoan teu aya. Kok atuh bisa kos kieu ye? Ieu mah jang terus keterusanana salian Kangjeng Nabi. Urang kuari lantaran Kangjeng Nabi mah masum, wali mah mahfuz. Nu lain nabi, nu lain wali, kagoda bae ku setan. Ketika orang ngendi diuk didinya babarengan eta teh akan digoda ku setan ngaranna. Nah ketika orang inget tinggalkeun urang kuari dibongbroy ku hiji partai kita ngahayu-hayu eta teh keur poho hilap ngaranna teh hilap teh ngaranna teh eta lain ngajakan ka Sapinah lain ngajakan ka takrib lain ngajakan ka Fathul Muin lain ngajakan ka Allah hendahan ngajakan ka nu korupsi pan salah balilahan eta kiai teh. Tapi kan keur poho hilap mungkin dorongan pamajikanana cokot bae kalah lumayan 10 juta ge 10 kan pun 10 ta 20 kara nah eta mimiti 10 ka 2 10 atuh geus loba teuing nya mah meureun jeung nu sejen-sejen lah cokot bae lumayan sakiana teh keur poho kan ngaranna ta engke di mana inget fala taqud ma'al qaumi zalimin tinggalkeun geus duh kamari mah hilap engke mah mun aya deui mah tundeg deui bae eta bloon teh mogos gitu. Nah keur hilap bae sasaha ge sebab lain nabi, sebab lain wali. Lah kiai ge dikiaikeun ku jelema doang, bacak Allah mah lain, pasti kana hilapna. Teu meunang neuleuh duit hejo sakumaha laleur hejo. Can kuat urang nahan eta. Padahal mah dahar mah geus teu kurang, tapi kan hawa nafsu poho urang. Nah, lain dakwah endahan ka bawa ka ditu. Ketika urang inget fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil ulah terus bae wayahna tarik diri kuari mah nah ieu keur carita dakwah urang keur babarengan poho kadinya endahan terlena urang ka ditu
tarik diri ketika orang inget nu mantak loba kiai nu kamari adur-aduran abrut-abrutan barang geus kuari ngahenen we di imah aing 5 tahun aing jadi mui horenganan teu beres eta horeng jadi mui teh sebab teu nyaho aturan ai kudu nama pan jadi mui teh nyaho kaaturan negara urang teh negara demokrasi berarti huluna Amerika disetujui baheula ku para leluhur urang ku para inohong urang nyana teh kiai nu dilaluhur teh ngaheueukeun siap demokrasi demi kemajuan bangsa jeung negara tetapi kapan cak nyana teh kajeun negara mah bentuk demokrasi gen nu penting aya organisasi-organisasi Islam jeung di negara dibentuk MUI jang naon eta jang filter atas nama masyarakat salurkeunlah melalui MUI ketika pemerintah abrut-abrutan MUI lah nu bertindak ketika dak di negara ayalah sebuah bangunan gereja pemerintah mah teu daya teu upaya sebab melaksanakan sebagai eksekutif sodoran ti legislatif silakan baik cak pemerintah masyarakat datanglah ka MUI lah nu kudu bertanggung jawab pada negara urang mah negara demokrasi ngan mayoritas Islam atas usulan masyarakat diwadahan ku MUI tanggung jawab MUI datanglah ke pemerintah MUI teh atas nama masyarakat kami diutus lantaran negara teh pan ieu teh negara demokrasi muhun ai kitu nama ngan mayoritas geus datang ka kami anti kana gereja daripada huru-hara silakan batalkan pemerintah nu kudu ngomong ke pemerintah membatalkan eta adalah MUI pan teu nyarahun kos kitu MUI tinggal MUI mata kudunya hoge Masya Allah kayalah aliran sesat pan di negara demokrasi silakan baik nu penting bertuhan selama bertuhan berarti nyana boga aturan tersendiri di negara demokrasi silakan tapi ingat di Indonesia hanya 6 agama di luar nu genep tidak boleh ketika aya jelema nu ngaku-ngaku Imam Mahdi ketika aya jelema ngaku-ngaku wali ketika aya jelema ngajarkeun zikir tapi tersesat kok zikir teh ngaulahkeun salat kok zikir sih ngaulahkeun haji berarti tersesat ye ajaran teh laporlah ulang ka MUI setelah lapor tampunglah aspirasi di MUI lah nu datang ke pemerintah wahai bupati masyarakat geus datang ka kami lantaran di satu kampung aya tah aliran sesat mohon ditindaklanjuti hapus kami yang berhadapan dengan masyarakat tugas MUI gulat kulai deuk nanya kitu tah henteu pasti ditangkap sia eta nah ieu kuari kiai teh teu nyaho jalurna cicing di MUI ngan seukur dibere 10 juta doang 10 juta dicokotan ai tugasnya teh nyaho eta bae cenah cukup asal aya sasa dijamin halal di dinya aya MUI salah eta kos kitu aya sabaraha eta teh nu bertanggung jawab MUI di negara demokrasi jang naon aya MUI atuh namun geus teu berfungsi mah MUI atuh geus bae ulah aya MUI demokrasi bablas bae geus urang atuh ka ditu nu mantak dibentuk organisasi aya Muhammadiyah aya NU dan aya organisasi-organisasi Islam lain naon eta jang menampung aspirasi masyarakat ketika aya sesuatu laporlah ka MUI henteu bertindak kami geus boga wadah siap make golok jang naon kiai mencet ke bawah jadi urang teh ngeunaheun lamun nyaho aturan negara mah oh jadi atuh aya kitu mah negara demokrasi ge no problem eueuh masalah sebab naon aya jang ngumaha urang ka MUI jadi selalu seimbang tah nu mantak teu kudu sakola ngaji sia di dieu bakal nyaho aing ke bakal jadi presiden koang-koang ijazah teu boga naon teu boga jadi presiden ieu mah keur carita masalah mantak Gus Dur ngomong tidak masalah negara mah nggak usah negara Islam kok begitu tanyana ku lagi yang menang ilmu teh dinyana ti almarhum oh jahe kaharti itu atuh mau jadi negara Islam silakan saja kalau kuat cuman itu kita harus revolusi sudah nggak usah pakai negara Islam cek Gus Dur udah aja negara demokrasi
Untuk melanjutkan hukum kan ada MUI. Silahkan tampung di MUI. Kok MUI-nya enggak jalan? Gantung cek Gus Dur. Gue meneruskan omongan Gus Dur, gantung MUI-nya, ganti ceknya. Nah, mata dek dirapian ku Gus Dur, ieu pecat, ieu pecat, ieu pecat, ieu MUI ge dek dipecat, jang nampung aspirasi, ngan kaburu kapecat ti heula. Berarti Allah can ngizinan. Ieu mah sakadar keunnya hobe kitu horeng di nagara teh. Paingan aya kiai nu ngahayukeun demokrasi eueuh masalah lantaran urang boga jang menampung aspirasi. Tah, aya aliran sesat ka MUI, ayo MUI na di urang teu paham organisasi. Atuh ngan seukur duit dipanggil teu bisa ngebereskeun urusan. Tah bobolokot jara ku dosa. Aing 5 atau 10 tahun hidup di MUI horeng bobolokot ku dosa. Gas, aing dek dibuka atribut MUI, dek dibuka atribut partai, aing dek menghadap ka Gusti Allah sebab aing geus dibere ilmu ku Gusti Allah. Gas, moal aya nu dihareupan ku aing mah jelema segala macam ge Allah bae. Moal kebal tak kiai kos kitu bakal hebat deui bakal. Ngan eta kitu teh pan kudu aya nu nungtun saha nu nungtunna. Lamun aya nu nungtun mah biasana kieu torikoh nu nungtun teh nu nyaho ka jalan Allah leupas ngeunaheun. Tapi lamun nu nungtun mah pamajikan ngomong, "Kak, kamari mah urang ngeunaheun lumayan ku hararese jadi MUI deui tuh, Kak." Hararese biasa. Aing jadi MUI mobil teu boga, motor teu boga jak kieu keneh. Lain kitu lumayan bae dapur ngebul. Henteu lah mah kakak mah dek ngariung bae. Mending ka ondang. Mantan MUI mah teu ka ondang. Jadi kumaha tuh ngawarung bae tuh ngawarung. Dan naon tuh ngawarung lah, pamajikan ngawarung, modalna anting tah jual. Jadi kuari mantan MUI ngawarung. Atuh masalah. Halalan eta. Jadi urang mun carita encan nanaonna, encan fungsi organisasi, encan fungsi MUI nu asli. Masya Allah nikmat jasa lamun urang ngalaksanakeun negara makeun bae negara demokrasi. Ya tiba heula ge nu negara Islam ge teu beres. Ieu mah keur carita. Nu leuwih afdol mah atuh negara Islam. Ngan urang endek hayang jadi boga negara Islam di Indonesia. Kurang tak kok beuh teh geus hese ngomong maksudna beuh. Nah tuh nu jadi bupatihna saha? Nu jadi gubernurna di Banten mah boro-boro nangtung ke negara Islam atuh konde dipilih pan eta teh hasil kiai naga aya ku ari dieu mal disebutkeun nu milihnya anak emang kumaha gitu. Satu sisi urang hayang beres ieu Al-Qur'an urang terapkeun, satu sisi kiaina lain kadinya apan kudu babarengan. Di satu sisi kiai teh atuh ayeuna mah hayu bae demokrasi, tapi di sisi lain MUI teh jalan ngan samui-muina bae sakituna. Aji heula fungsi MUI teh mana berangkat urang babarengan. Ya Allah ya Rabbi, encan deui miras, encan deui prostitusi, encan deui pemalingan di masyarakat resah kamu tak kadinya nu patali jeung agama aya gereja cok kamu pan MUI nage tu kudu nama ngahayukeun ka masyarakat dulur ieu aya wadah MUI urang gunakeun yuk pake ngabeberes masyarakat lain kudu masyarakat datang ka MUI nya kudu mereh ka masyarakat ja masyarakat mah bodoh. Tapi kan masyarakat ditulupan ya banget na ieu tah set da dikieun matana supaya ulah nyaho malah kantorna ge MUI teu beres. Tuh, kunaha tak supaya asal aya bae. Kudu nama MUI teh ngabeberes tah pamarentah ku ari MUI jadi buntut pamarentah. Masya Allah, iya lamun urang nyaritakeun aslina terbentuk negara Indonesia. Ibu Pertiwi, Masya Allah numentak dibentuklah ayah segala Siliwangi. Siliwangi teh siloka. Siliwangi mah moal paeh-paeh. Siliwangi mah moal paeh-paeh. Sepanjang dunia aya Siliwangi aya bae. Siloka tama bahasa Siliwangi teh. Siloka eta numentak disebut lagi angkatan Siliwangi. Siliwangi teh hartina meleber seungit. Anu meleber seungit eta adalah ahli Allah. Waliullah jadi Siliwangi lambang wali Allah. Kok dibuat seperti angkatan? Emang didinya ayana waliullah janggerak untuk sebuah negara mah moal bisa di pondok pesantren kudu asup ke aturan Siliwangi.
Wah panjang teh ngomong mal sih ya. Kayak deui lah pokona mah heulana ieu. Wah pah rame we nyaritakeun Siliwangi ke pokona mah aya banderanang ke kadituna, kemudian aya iteukna, kemudian aya awina, engke dibarare hiji-hiji ku aing sia lah pokona mah. Tuh, jadi caritana silo kata mana fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jadi kumaha tuh ya? Wa imma yunsiana ka Kangjeng Nabi apa bisa diome ku setan? Henteu. Kok bisa terjadi lamun mohokeun ka anjeun setan? Berarti setan bisa mohokeun ka Kangjeng Nabi. Ngaji heula. Kan kita ngaji heula bahasana in. Ari dina ilmu bilagah mah aya kulama, aya iza, aya in, eta teh ngaranna huruf syarat. Aya huruf syarat teh ngabogaan fungsi tersendiri. Lamun iza urusanana wake, lamun in urusanana goer wake. Geus kurang diaji johar maknunna di mana-mana mah ke bahasa in berarti ieu teh sing hade kadituna henteu terjadi in koma zaidun koma amrun lamun nangtung ki Zaid pasti nangtung ki Umar ngan hanjakal ki Zaid nah henteu nangtung atuh ki Umar lagi henteu Zaid atuh kudu ngaji beda jeung iza tah urang balikan deui ka ngaji jurumiyah ngan dilangsungkeun kana johar maknun bahasa hiji-hijina teh sing hade masyaallah. Lamun sia datang aing endek ngudag-ngudag kotok dek dinaonkeun endek ditah kabur eta lamun in lamun sia datang ku aing kotok dek diudag pi dek di sieuh-sieuhkeun sebab sia ge moal datang tapi lamun iza ngan bahasa Sunda mah lamun bae lamun sia datang ku aing kotok dek diudag dek dipencit maka iza berarti nah iyalah urang kudu ngaji johar maknun heula ieu mah ya. Nah, jangan jelaskan sebab engke diteliti ku mahasiswa mah. Aya bae nu nanya, Kiai, itu kan bahasanya wa imma yunsiyannaka syaitanu. Kalau saja setan melupakan kepada Kangjeng Nabi. Kalau gitu Kangjeng Nabi bisa diulin-ulinkeun ku setan. Bisa mah ulin-ulin atuh. Dimain-mainin sama setan. Berarti atuh kena juga ya Nabi juga. Oh, ditakol sia ku aing. Bahasana inta wa imma jabain jaba ayam ma zaidah berarti ieu teh ditaukidan karena tidak akan terjadi ngan sakadar andai toh ngan kula sabab panjang baka bahasana ieu mah ieu ke pembahasanana dina indoang ge wa imma yunsiannaka syaiton ieu teh jang naon atuh jang umatna ai Kangjeng Nabi nama moal digoda ku setan ngan ieu Kiai Golkarna nu pasti digoda ku setan kiai-kiai nu di akhir zaman nu pasti digoda ku setan teu meunang magi kalagatan dunia digoda ku setan rerejeungan jeung ahli partai rerejeungan jeung ahli organisasi nu teu beres rerejeungan jeung jawara-jawara nu bakal ngancrubkeun kana teu beres ka kiai rerejeungan jeung eta ieu ulama penerusna nu bakal acak-acakan Kangjeng Nabi na manteu nu mantak make bahasana in Kangjeng Nabi atuh henteu wa imma yunsiyannaka syaitan wallahu a'lam wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas ge oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya na mah ke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakeun hok luru aing geus sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sia nama geus sepira aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung
Masya Allah kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente magagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur meresap percis okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang yuk balik hati sampai lelempangan kali kakak aju watarol jibala komidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahap leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned aju ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta ya Allah ya Rabbi beres kabeh kuari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguruh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah Raja Yaman, Raja Indonesia, udang. Ngaku sih jadi raja. Hah? Kayak udang, Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene mah can nyaho. Bawa jadi bonte, itu bayar tuh geus. Coba Soekarno, udah. Kayak di udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cak Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup. Giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana skos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nu sabelah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup ngan ku gede genana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat dek ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu boga sejarah dunia, boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah. Nundek dicaritakeun rantung jelema kabeh malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang malaikat Jibril Mikail di belah katuhu Jibril Mikail Israfil belah kenca Kangjeng Nabi dihareup plak kumpulkeun ku Gusti Allah فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ
cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum, tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin, yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana. Ya Allah ya Rabbi, wabah ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau walana qusana alaihim biilmin, yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul, kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung, hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu teh Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh dek dagang, ieu cara dagang teh kumaha, ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin, hayu hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin, atuh babari modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ieu, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya nama. Ngan ieu dites, 2 jeung 2? Cak Bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak Bapak, wah budak blon nih budak. Mun cak Bapak 4 kula 4, mun cak Bapak 5 kula 5, aku bacak Bapak bae. Nyaho ye. Nu nanya nama guru ka murid nyaho. Nu mantak nanya teh dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit dibere tah 1 juta. Yo, meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui. Minta deui dibere deui. Geus ka 5 kali ka dieu sia, ka dieu. Cicing sia dieu nya. Hai, aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego. Teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak, ditikem sia ku bapak. Goblok. Atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali, ngah sudah deuk dipake naon tah duit. Ieu sia di dinya. Pertama, sia ku aing minta dibere. Kadua dibere, aju minta deui dibere. Tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia. Teu meunang teu hitung bah. Teu meunang. Jalain kos kitu teh mah. Maksudna nyarekan. Aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh. Menta deui si mah gawena menta malulu. Nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan. Go. Bari bah, yang mah boga duit, ajo minta duit sabarit sia mentana. Mio sabarit tah mio. Oh sia he dibanding mio tapi pake ku sianya nu bener tah beulikeun ku sia. Lamun ngridit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Meunang meureunanan setengah bulan bah. Pang belikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek
Abah sabaraha kali meulikeun motor ka sia? Hah? Sabaraha kali? Eta mah nanya nyaun jan umang meulikeun ge Abah. Pan make nanya deuk nyarekan. Nah, ieu ge sarua ye. Allah teh deuk nanya ka umat. Atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jaulurkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bageus nyahoeun. Kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah, nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu meunang kieu, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup. Kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho. Cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti. Paulun Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saha hirup? Beye. Aing mah lain nanya rajana lain. Kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul. Nu nyampaikeun nu tabligh, nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia? Abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi. Naiknya ke kabupaten, ju naik dinya ke provinsi. Pernah nyampaikan? Ai dibayar nyampaikan. Ai henteu. Mana? Muina mana? Mui. Panggil mui. Ih, kuari nyana, ngeungeunahana. Mui nagara sia saha harita? Mui abdi aya orang kronjo. Panggil. Iya, nu formal. Nu formal dipanggil. Eta mah geus teu bareres tah mah. Lantarannya nama ngomong aya dibayar, teu ngomong teu dibayar teu ngomong. Dibere daek ngomong boga jabatan, teu boga jabatan teu daek ngomong. Ieu mah anu berkeliaran bae sa. Nah aya digigir. Disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deui kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta di hareupeun Gusti Allah. Nah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah. Kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu, rukun salat dan syariat lah dain semua. Bener. Coba tanya kiaina ditanya deh. Siapa pernah nyampaikan? Bener. Nyampaikan lah iraha bae. Ai diondang muludan. Sok diberkatan. Aya. Mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Lah, ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabina nya atawa henteu aya apa henteu. Ditanya, "Hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun? Tabligh risalah." Wah, jelema burr kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad
pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampekeun nu mata kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampekeun maka uranglah jadi saksi tuh wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh Bang. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya. Geus teu make hayah kampung Melayu mah. Encek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng rugina ka bina-bina hehe pohara jasa ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milunya dan digawe jeung encek tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan nu ieu walalas alannal ladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atawa henteu ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampekeun apa henteu Masya Allah padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong geuna tak kasongek siana nu teu daek falanakusson alaihim Allah jaritakeun ngeunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareupeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagi rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin lu gaib ya Gusti Allah Gusti Allah maha uninya nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSDI eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran
ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakussu alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu ya sia zaman sia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mau ninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sa pabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti dek kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib dek ngomong naon sia ja aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik palajeng sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia dalu wabakun la goibin waduh gaib jago sia tah mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan aduh dek lompat ka mana ieu aing dek lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya fala nakussonna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin tanya hiji-hiji bari Allah nyaho lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wakafat ali aya 2 cangkok 2 mangkok 2 ceceteh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudnya naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek jore nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4 urang diantarana kabeleteran kuari tah
di dieulah bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu, Mikail di dieu, Israfil di dieu, Kangjeng Nabi di dieu. Cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga, timbangan nu goreng ieu neraka. Asal ditimbang let ka dieu ka kenca, belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka. Asal ditimbang lah ketai ka belah dieu geus sorga, tinggal berangkat ka sorga bae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ya? Ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kolot dewek ye tinggal nyi hajina heuy mana eta mata kosong amat. Teu kosong teu naon. Naon ngalang layung kitu. Teh tuh dirinya bae heulana. Eta molotot kitu. Keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Meuh. Ya hajina teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu. Dikenal tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tuh lagi hampura tang geus rada sakitu mah kula deui bureunna hampura sok nyerekan ka Pak Haji teh naon atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah takarak dek bener ge urang ngarenung ya aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete nyawaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta panjana mah perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nu kurang dizarahan eta saja parsa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula kek kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan bisi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon
batur be dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu manganu sekian meter manganu sekian meter manganu sekian meter saya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka manganu lain teu butuh gitunya dieu mah deuk ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun gas dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh aja ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo halaeun ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet nu kos kieu tah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna kangjeng nabina di dieu maksudna naon eta kangjeng nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi kangjeng nabi lain samaneh ketika ditimbang umat kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat kangjeng nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna kangjeng nabi di dinya sabelah kangjeng nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan kangjeng nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku kangjeng nabi leket teh ka kenca kangjeng nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun naon cak dibel ulah bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibel ulah nu penting salamet mah sana senang jasa urang boga kangjeng nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya. Bahkan sinar solawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh kade maneh kadeuleu ku kaula cek kangjeng nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat seeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batur deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kacirita nu sok maca sholawat mah ku kangjeng nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalamet-salametkeun mantap kuari ulah-ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ieu teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain maca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana lalu teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya kangjeng nabi urang kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi kangjeng nabi kan latuh kulantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu kangjeng nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap kangjeng nabi kadeuleu ku kangjeng nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku kangjeng nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamet ka eta ji atuh mah geus jore cek eta teh jadi itu lagi main simplong melulu ya aya sholawatan cek kangjeng nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cekna maca tante henteu ngadengekeun doang
lumayan sakitu ge cak Kangjeng Nabi nya daek ngadengikeun assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek aju ngatur-ngatur diatur teu jangkula heula teh tetep salamet bae pan mah apa eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rawel Jibril salametkeun Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idinil haq sibuknya sa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh aduh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut si ti kalekep kunaon kredit cek kira Lewatak ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jorek Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu teh nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamullah.